si Sadut ngomongnya jadi beda. Asalna geus lemes, ayeuna mah ngomongnya jadi kasar deui. Hei, Andika, Bikang, rasakeun ieu sia. Iya. Si Sadut langsung nyebrut narajang, nyabetkeun bedogna ka eta si Wanoja. Iu, kuilah. Yuk. Gerakan si Sadut nalika nyabetkeun bedogna memang lumayan cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadayana tiasa petepang deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Si Getih. Ayeuna kantun bagian anu ka-13. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe, geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng semangat kasih mamang anu ngadongengna. Langkung saena upami di share anu saseueur-seueurna, ngarah seueur deui anu ngiring manco ngabandungan ieu dongeng Sunda Si Getih bagian anu ka-12 anu ka-13. Atuh kukitu kukieuna ngarah teu nyangkolong teuing kana waktos sumangga urang lajengkeun deui jejer carita Si Getih bagian anu ka-13 na. Sor cikopi benyeng simbutna pageuhan tali kolorna. Tumpak tungtung jes. Tapi naon atuh hartina? Sekarwati maju narajang oge kasih Caping Sakti. Sabab si Caping Sakti memang nyangking ilmu kilat sagara. Pangartina jauh aya di saluhureun Sekarwati. Lan nya memeh nepi oge panarajangna Sekarwati keuna kana sasaran. Harita ge geus kapiheulan manten ku panarajang balasan ti si Caping Sakti. Katempo harita Sekarwati manehana ngajorelat loncat rek neunggeulkeun peureupna ngarah kana dada kencana si Caping Sakti. Tapi set koleba corelat sakicep geus eueuh si Caping Sakti di tempatna. Satuluyna si Caping Sakti nyao-nyao geus aya di gigireun Sekarwati. Satuluyna tak si Caping Sakti mencet urat-urat penting anu aya dina beheungna Sekarwati atuh lumpuru kadeprak. Sekarwati awakna jol leuleus lir kapas anu kapupul banyu wae. Malah waktu maksakeun nyarita oge meh taya soraan, meh teu kadenge. Biadab, anjeun duaan memang biadab. Paehan aing kieu teh mah paehan. Gancang, aing paehan. Ceuk Sekarwati bari sorana meuni laun meh ampir teu kadenge. Si Caping Sakti nyakakak seuri bari deku gigireun Sekarwati pok nyarita. Aduh, lebar tina menan atuh geulis. Lebar atuh si geulis lamun dilepaskeun atawa langsung dipaehan mah aduh, ieu awak anu sampulur kieu. Rek dipaehan aduh lebar lamun dipaehan ku akang mah. Mending keneh dikekepan we ku akangnya. Ngeunah jigana. Setan. Sudi najis teuing. Sudi najis abrik-abrikan. Lepaskeun sia setan. Lepaskeun. Ulah seuri wae sia. Gancang lepaskeun sia. Cuy. Sekarwati harita manehanana sanggeus ngomong kitu teh langsung nyiduhan kana beungeutna si Caping Sakti. Atuh goblok
nyiduhan banget aing deui sia. Di podaran nyaan ya ku aing mah sia. Set. Jelebet. Langgarak. Si Caping Sakti ngepret beungeutna Sakarwati atuh. Sakarwati nepi ka ngalengherep kapiuhan teu inget di bumi alam. Pipi katuhu Sakarwati tuluy ditampiling harita teh ku si Caping Sakti. Sabab teu narima beungeutna diciduhan ku Sakarwati. Ki Unggara si Pancasona kadenge ngomong bari nyampeurkeun ka si Caping Sakti. Rek dikumahakeun ieu dua mangkluk teh Caping Sakti. Sarta cokota eta keris bikang teh euy. Gunana jeung si laing butuh jigana jika alus eta keris teh sok cokot supaya gunana jeung laing. Si Caping Sakti gancang nembalan. Wah guru, hebat lo guru. Tuh, si Kartiwa mah tereh paeh jigana geus kitu mah wah guru. Palitkeun we lah. Langsung kawalungan tah mangkluk si Kartiwa teh. Manehna sina sakarat bari palit dina cai walungan. Tapi jeung kahade we poho wah guru. Eta cokot heula bedog si getihna wah guru. Tuluy engke pasrahkeun ka kuringnya wah guru bedog si bedog si getih teh. Tah lamun si Sakarwati mah rek tuluy dibawa we ku kuring ka imah. Lumayan jeung batur kuring ke sare. Sarta kerisna rek dipiceun ku kuring ka walungan. Kitu tah wah guru. Kumasi laing we atuh ari butuh keneh mah kana eta bikang Caping Sakti. Ngan wayahna dewek teu mampu euy nyokot eta bedog si getih. Sabab cikeneh oge ku dewek geus dicobaan ngadon tanaga jero dewek anu kasedot ku eta bedog euy. Lila-lila dewek anu bisa modar lamun mah nyamaksakeun tuluy nyokot eta bedog si getih. Ceuk Ki Buyut Unggara si Pancasona. Si Caping Sakti kerung pok nyarita deui di barung jeung kaget. Kumaha atuh wah guru? Kuring moal bisa ngampi milik eta bedog atuh. Ari wah guruna teu mampu nyokot eta bedog mah. Nah, si laing bat keukeuh hayang ngampi milik eta bedog. Naon gunana si laing bat keukeuh hayang ngampi milik eta bedog Caping Sakti? Aduh, wah guru mah teu apaleun ah. Sabab kuring mata hayang ngampi milik eta bedog de. Eta bedog de sakti mandraguna wah guru. Kuring jadi kabita pisan ku kaampuhan eta bedog. Matak disebutna oge bedog si getih geuningan wah guru. Tenempo pisan ilaing mah Caping Sakti. Lamun nya mah heueuh eta bedog si getih teh sakti mandraguna. Bisa meureunan si Kartiwa modaran dewek nyacag nyiksi kana badan dewek. Tapi apanan? Ieu dewek oge hirup keneh. Berarti ilmu dewek anu leuwih ampuh tibatan eta bedog si getih. Kitu tah Caping Sakti. Bener oge wah guru euy. Bedog si getih memang tena naonan. Pikeun wah guru mah kuring oge jadi leuwih sumanget jadi murid wah guru. Sarta cita-cita kuring hayang jadi jago nomor hiji ya di dunia kajawaraan wah guru. Jigana lamun kuring geus guguru ka wah guru mah tangtu bakal laksana tinekanan meureunan hayang jadi jalma anu ngarajai ieu dunia kajawaraan teh wah guru. Tah kitu atuh. Kudu semangat ilaing teh Caping Sakti. Cita-cita teh kudu luhur atuh. Kudu hayang jadi jagona di antara para jago. Jeung sapinuhna kudu percaya deui adika teh Caping Sakti. Kudu percaya kana ilmu dewek. Montong hayang ngandalkeun kekuatan tina pakarang seukeut deuleu. Ari tarung jeung musuh cukup we urang mah nyangking ilmu Pancasona jeung ajian Bajrasewu. Tah ku eta ilmu oge maneh bakal loba dipika inggis ku para jago sentar jeung geunjreung tah dunia kajawaraan ku sia diacak-acak Caping Sakti.
Siap atuh. Ari kitu mah Wa Guru. Jeung burukeun we atuh Wa Guru. Si Kartiwa gera gebruskeun tah ka walungan. Sina palit tur sakarat dina cai walungan anu caahna gede tuh Wa Guru. Bohongan manehanana anu geus ngabuntungan leungeun kuring Wa Guru. Heg. Siap Caping Sakti. Kula nurutlah kana ucapan Andika sabab Andika kitu-kitu ge alo dewek euy. Gancangna carita Ki Pancasona jeung si Caping Sakti pada mawa badan jalma anu jadi korban kabiadabanana. Si Caping Sakti mah mawa badan Sekarwati harita teh dipanggul dina tak-takna anu kayaan masih keneh kapiuhan. Maksudna rek tuluy dibawa balik ka tempat manehna cicing. Lumayan tambah gal-galeun jeung bekal ke peuting. Sedangkan badan Kartiwa mah dipanggul harita teh ku Ki Buyut Unggara si Pancasona. Tur nalika geus manggihan walungan geus teu asa-asa deui sigana teh ngan belawar kebrus. Badana Kartiwa anu sarua can sadar teh dialungkeun ka walungan anu caah na ngagulidag tarik. Badan Kartiwa tembong ngaleng leong ka bawah palit. Kabeneranana teh jol turun hujan deui badag nakranan. Mata ketir lamun maseg aya jalma biasa anu nempokeun kana eta kajadian. Para mitra sadayana, urang teuneun heula kaayaan Ki Unggara si Pancasona katut alona sakaligus muridna nyaeta si Caping Sakti anu geus hasil ngelumpuhkeun Kartiwa jeung Sekarwati. Ayeuna cuang kocapkeun deui kaayaan di kota raja Tumariswana. Anu harita teh Raden Purnawijaya Yuda keur gunam catur jeung Kipati. Pok kadenge Raden Purnawijaya Yuda keur cumarita. Ayeuna anak kaula karak saminggu ngarumah tangga Kipati. Tapi asa aneh ieu teh Kipati. Lila kalilaan awak kula jol karasa loba anu nyeri ieu teh. Komo pamajikan kula mah ayeuna ngadadak ripuh gering parna. Sedangkeun anak kula jeung minantu kula si Suntara oge nya kitu deui Ki Banaspati kiwari keur sibuk nguruskeun di luar. Cenah keur nyusun rancang pikeun nyerang ka karajaan Bagendit. Tapi kula teh rada cangcaya ieu teh Kipati. Curiga ka maranehanana. Khususna we ka anak kula. Naha betu melar kanu jadi kolot. Nyaho kolot teh keur galering oge. Ceuk Raden Purnawijaya Yuda bari pok nyarita deui. Kipati mencoba talungtik ka itu. Talungtik talingakeun ti kaanggangan. Pangawaskeun maranehanana ayeuna keur naranaon di luar karaton teh. Ieu hate teh teu bisa kapalingan yen dieu kadaton geus aya anu teu beres. Pokna Raden Purnawijaya Yuda marentah ka Kipati pikeun nalungtik kaayaan anak jeung minantuna oge nalungtik Ki Banaspati anu kiwari terus dicuriga ku Raden Purnawijaya Yuda. Ari Kipati gancang harita ngawalon diselang ku nyembah hormat kanu jadi raja. Ujug sumangga Raden. Parentah ti salila Raden baris dilaksanakeun ku Kipati. Nanging kedah nyanak prajurit. Kedah nyanak prajurit ti kerajaan panginten. Kangge pangawal engke di jalan kitu manawi Raden. Bener pisan Kipati. Kipati memang perlu pengawal. Pikeun nalungtik kaayaan anak jeung minantu kula katut Ki Banaspati. Cukup 15 urang prajurit kula ajakan ku Kipati pikeun milu nalungtik. Ujug sumangga Raden. Kipati sajamios we. Kipati
langsung mungkur ti hareupeun Raden Purnawijaya Yuda, laju ngajak prajurit 15 urang pikeun indit ka tempat tujuan. Anu dituju nyaeta Guha Jabang, tempat khusus ari aya sawalakeuneun antara pihak kerajaan. Ngabri ngabandalet marake kuda warna coklat, mapai-mapai jalan taneuh garing, disisieun jalan rajeg ku tatangkalan anu karahot wungkul. Sabab kudu ngaliwatan leuweung-leuweung garaot geledegan heula samemeh nepi ka eta guha anu dituju. Tapi eta rombongan Kipatih teh nalika keur aya di tengah leuweung geledegan seperti kitu, coelak jeleng 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 celededak celededak, ngadadak tibalik tatangkalan aya 3 jirim jalma pating jorelat laluncatan marake baju sing sarua hideung. Beungeutna teu kaciri katutup ku kaen warna hideung. Anu kaciri ngan ukur panonna wungkul anu gulal giler harita teh, sabab kalangan ku cadar warna hideung. Kajadian satuluyna mata kaget pikeun Kipatih katut rombongan. Kuda anu ditarumpakan ku Kipatih jeung ku sakabeh prajurit karajaan kadenge pating harieum disada, sarta bulu suri-surina carengkat kabeh. Malah kudana aya anu ngangkatkeun 2 suku hareupna ka luhur harita teh, ngajadikeun anu numpakanana oge meh-mehan arek labu ngaguliti ka handap ngan untung kaburu pageun nyepengan kana tali kuda. Sarta nu tiluan bangun teu mere omer pikeun Kipatih tumanya sigana teh. Saha maranehanana tiluan anu geus wani megat di eta jalan, Kipatih bangun penasaran. Ngan tapi acan oge Kipatih tumanya saha-saha eta jalma anu megat jajalaneunana. Kabeh anu tiluan langsung laluncat ngabagikeun panarajangna ka prajurit jeung ka Kipatih. Kipatih ditarajang sakaligus kedua lawan anu ngagunakeun bedog panjang, kurilap, kolebat. 2 gulungan sinar bodas kiwari terus ngurung kana tangtungan Kipatih. Kipatih nyobaan ngimbangan panarajang ti 2 jalma anu memang can kanyawan saha-sahana. Sedengkeun anu saurang deui mah lemor ku pakarang seukeut harita teh, tapi elmuna luar biasa hebatna. Manehna mangsa narajang ka 15 urang prajurit oge ngan saketap kabeh 15 urang prajurit rubuh ngabebengkang luhureun lemah kapiuhan sabab dadana gareuneuk tutung kabeunangan ku gempuran leungeun eta jalma anu lemor. Sedengkeun ari Kipatih manehanana usaha sateka pola pikeun ngimbangan panarajang lawan ngagunakeun bedogna, tapi orok aya keur mah teu imbang hiji lawan 2, katambah lawan-lawana aya di saluhureun Kipatih dina ajen pangartina. Matak teu aneh lamun mah Kipatih rada kadese oge siut tang tang kalideug. Kipatih ngadaligdeug mundur ka tukang sababaraha lengkah, leungeunna asa komper jeung sing sireumeun urut bentrok kakuatan ngaliwatan bedog anu diaduk. Nalika Kipatih ngadaligdeug mundur ka tukang rikat anu saurang nyusul tepus deui rek nyabetkeun bedogna ngarah kana beuheungna Kipatih. Ngan tapi sakilat pisan Kipatih ngelokeun beuheungna anu kaancam bahaya, siak siuk log plos. Barang jeung ngeplosna bedog jalma anu ditergos, Kipatih nyobaan ngasupkeun tonjokanana ngarah kana iga burungna jalma anu ditergos. Ngan tapi orok kaya jalma anu ditergos lain jalma biasa. Sakilat
manehana ngagorentelkeun awakna atuh tenggelan pereupna Kipati nyamus kadar angin syak syuk wush plos gorentel. Nalika Kipati keur tarung ragot jeung dua jalema anu ditergos kadenge patik araduh aduh. Kipati kaget nempo 15 urang prajurit kabeh geus tarubuh pok manehanana ngagerentos dina jero hatena. Aduh, cilaka kabeh prajurit kerajaan geus rubuh kitu ragragan tina luhur puda bari ku saurang jalma deui larubuhna teh. Aduh, jeung deui saha atuh eta tinu jalma teh cenah. Becol langsung megatan jajalaneun bari nyerang ka diri aing sakabehan jiga ka musuh bae sarta karena gerakan ilmu silat nama aing oge asa apal ngan asa pira kue deui lamun nya teh ti pihak kerajaan aya nu wani hianat kitu gerentos hatena Kipati ngarahuh dina jero hatena waktu ningali prajurit kerajaan kabeh rubuh di luhur lemah bari kudana kabeh geus kalabur duka teuing kamarana jigna pon kitu deui kudana Kipati oge sarua geus pangheulana kabur ti eta patempatan. Nalika Kipati keur colohok kitu pok kadenge salah saurang ti anu tiluan cumarita. Kipati gerak tanggah ka sagara tunggul kajukut sabab saketeung deui Andika bakal ngalayang jiwa kuleungeun kuladuan. Andika bakal dibinasakeun ku kauladuan di patempatan. Ceuk nu saurang sorana jelas sora lalaki bari ngancam ka Kipati. Kipati nyeak beureum beungeutna lantaran ambek sarta Kipati malik ngancam ka eta jalma anu tiluan. Hei, saha Andika tiluan teh ha? Bangun hayang dihukum gantung di alun-alun kota raja meureunannya. Bet wani ngaganggu kana jajalaneun kula sakabehan sagala rupa. Sarua jeung rek nyieun masalah hari kitu mah jeung pihak kerajaan. Andika tiluan kudu tanggung jawab. Andika kudu dicangkalak satuluy nepikeun dihukum di kota raja Tumariswana. Andika teperlu nyaho saha kula tiluan. Sarta ancaman Andika mungguh teu ngaruh pikeun kula tiluan. Angguran mah gerak tanah deui panarajang ti diri kula duan. Heup, iya. Curela, jeleng, kurilap, kolebat. Jalma anu harita ngancam ka Kipati geus ngajorlat deui wae luncat. Majuna rajang bareng jeung baturna ngahurup deui ka Kipati. Kapaksa Kipati oge kudu ngayonan deui dua musuh-musuhna sakaligus. Sarta kudu ngalonjatkeun deui pangartina sangkan bisa ngimbangan kakuatan anu jadi lawan. Siak siu curela plos. Siak siu wush siu curela plos. Huk siu siak hiya hu he plos. Dina sababaraha gerakan Kipati mampu nyingkaan dua panaraja anu jelawanna. Hebat oge hilaing Pati, hebat. Kula memang teu bodoh. Kula oge bisa ngalawan Andika duan. Hup, hiya. Kipati tarung ijen wawasen hiji lawan dua terus lumangsung di eta patempatan. Kipati ciribna jujurelatan di antara dua gurilapna bedog lawan. Sakapeung kadenge pakarang seukeut anu bentrok marengan kolebatna badan masing-masing. Jeung deui lain oge patih atuh. Mata teu gampang kitu bae dirubuhkeun kudu jadi lawan. Malah
dina kesempatan anu hade Kipati bisa nyabetkeun bedogna kana walikat salah saurang anu jadi lawan-lawanna. Jorelat celeng kurilap kolebat brek bres tetela sora awewe anu ngagero. Kipati ngadengi sora awewe anu ngagero jadi kerung. Sababna anu ngahurup ka dirina teh bet aya sora awewe sagarupa. Kipati beki kuat rasa curigana moal boa eta teh Nyimas Utari kitu ceuk pikirna. Sedengkeun anu saurangna deui mah beki garang jeung bayangan tindakanana teh. Gerakanana munggu ngabahayakeun pikeun jiwa Kipati anu ngayonanana. Ngan untung Kipati memang nyangking ilmu silat anu leuwih ti cukup ngajadikeun Kipati masih keneh bisa ngajaga diri. Ngan sanajan kitu pihak lawan sigana geus ngatur ti anggalna. Sabab anu tadi saurangna deui cicing satu tas ngarubuhkeun welasan prajurit teh bet tuluy milu maju ngahurup ka Kipati. Malah awewe anu tadi ngagero kasabet walikatna ku bedogna Kipati tembong geus maju deui narajang ka Kipati. Atuh kayan teh beki tambah teu imbang bae. Hiji lawan tilu Kipati mimiti kawalahan manehna yang hareupan eta kaayaan teh siliwut brep pres aduh bangkieung darideg. Kipati awakna ngabangkieung mundur ka tukang sababaraha lengkah bari ngagero kaget jeung nyeri sabab dada jeung beuteungna kabeunangan ku sabetan bedog ti musuh-musuhna. Untung teu luag oge. Barang jeung kitu tilu lawan tembong pati garajelang deui laluncatan ngahurup ka Kipati anu masih keneh can ajeg dina tangtunganana. Jeung sok sanajan Kipati maksakeun diri ngimbangan karena kekuatan lawan oge tetep teu mampu lantaran memang teu imbang hiji lawan tilu. Jirina kadese jeung kawalahan saterusna kudu sanggup narima karena nasib anu tumiba. Mangsa bedogna Kipati terus ngacleng jauh na keranan disusul ku sabatan-sabatan bedog musuh anu ngahujanan kana badana. Darideg darideg panggieung panggieung corelat sap brak brak brak. Badan Kipati tuluy ngagebru nang kuban nyuu dina taneuh bari mandi geti sarta kerajet kerajet kerajang ngosod satuluyna kulahe. Kipati sirahna ngulahe cicing pikeun salilana tilar dunya harita teh Kipati sabab awakna beakeun geti sabab tatuna loba pisan dina dada dina beuteung dina tonggong katut beheung jeung pipi kabeunangan ku sabetan-sabetan bedog anu jadi musuh. Urang geus hasil euy nyingkirkeun ieu mangluk si Patih eueuh gunana. Karingke pamimpinna anu kudu urang disingkirkeun. Urang rebut tahta kerajaan teh euy. Ceuk diantara eta tilu jalma bari seuri iblis dume maranehanana hasil merenan Kipati. Para mitra sadayana tangtos para mitra tumaros jeung saha atuh eta tilu jalma teh horeng nalika maranehanana ngalaan kain panutup beungeutna masing-masing tetela. Eta tilu jalma teh tayalian ti Suntara jeung Nyimas Utari Katut Kibanaspati sarta maranehanana tiluan geus hianat ka pihak kerajaan sabab aya alasan anu tangtu. Ngan tapi dina nalika keur kitu ujug-ujug euleuh waktosna kabujeng seep wadia balad keun atuh insyaallah enjing pageto urang lajengkeun deui ku kitu ku kieuna hayu